Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Mathalun ari ieu eta pirang-pirang contoh ulia anu luhur fi sabri dina sabar. Ana Aisyah radhiyallahu anha katampi ti Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat ngadawu Siti Aisyah kana kabuktosan saha Nabi sallallahu alaihi wasallam yakumu eta ngadeg ieu Kangjeng Nabi minal laili ti wengi hatta tatapat toro sehingga beulah naon qadamahu dua sampean Kangjeng Nabi pakutu teras ngucap kami lahu ka Kangjeng Nabi lima karena naon tasna'u migawe anjeun hadza kana ieu qiyam ya Rasulullah hai Rasulullah wa qad ghufira sareng nyata dihampura sahala ka anjeun ma tegasna perkara taqaddama anu ti heula min dan bika tina dosa anjeun wa masareng kana perkara ta'akhara anu ti akhir ieu ma qala ngadauh Rasulullah afala akuna abdan syakuro afala akunun henteu bukti kami abdan syakuro eta jadi hamba anu gede syukuranana wakana sareng kabuktosan sa al-faqihu Abu Ishaq Muhammad bin Ibnul Qasim bin Sya'ban al-Qurtubi rahimahullah la yakhruju eta henteu kaluar ieu Abu Ishaq min manzilihi ti bumina Abu Ishaq illa idza akhada kecuali di mana-mana nyepeng ieu Abu Ishaq rijla walidatihi kana sampean ibuna itu Abu Ishaq pawadoa teras nyimpen ieu Abu Ishaq kana rijla ala khodihi dina pipina itu Abu Ishaq wa huwa bari ari itu Abu Ishaq teh yaqulu eta ngucap Abu Ishaq Allahumma innaka kunta fi kitabika Allahumma ya Allah innaka sayatosna Gusti kuota eta ngucap anje Gusti fi kitabika dina kitab Gusti wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wakhfid sareng kudu ngahandapkeun anjeun lahuma pikeun itu walidain janaha dzulli kana jangjang kahinaan minar rahmati nyatana hormat wa ini sareng sayatosna kuring qad khafadtu eta nyata ngahandapkeun kuring laha pikeun itu walidah janahi kana jangjang kuring fagfir muga ngahampura Gusti li ka abdi ya arhamar rahimin zat anu maha mikanyaah ti pirang-pirang anu mikanyaah wa hukia sareng dihikayatkeun naon anna rajulan sayatosna hiji lalaki balago eta nepi bihi ka itu rajul naon al-kibaru kakolotan illa ansoro nepi ka jadi saha ibnuhu putrana ieu rajul yahmiluhu eta mawa ieu ibnu ka rajul wa yurabbihi sareng ngurus itu ibnu ka rajul wa yagdu sareng meredahar itu ibnu ka rajul katipli saperti budak leutik faqala teras ngucap lahu ka itu rajul saha ibnuhu putrana itu rajul yauman dina hiji poe ya abati hai bapak kuring qad jazaituka nyata geus ngabales kuring ka anjeun wa robaituka sareng ngadidik kuring ngurus kuring ka anjeun kama robaitani saperti ngurus anjeun ka kuring faqodistawaina nyata geus sarua urang sadayana faqala teras kadauh saha abuhu bapana itu rajul kalla saha abuhu bapana itu ibnu kalla ulah kitu qala ngucap ieu si ibnu wa kaifa zaka eta kumaha itu kalla teh qala ngadauh saha al abu bapa ini sayaktosna kuring iza kuntu eta di mana bukti kuring teh urabbika eta ngurus kuring ka anjeun kuntu kabuktian kuring atamanna eta ngarap-ngarap kuring hayataka kana hirup anjeun wan tanziru sareng nungguan kuring sababaka kana naon sababaka teh ngora anjeun atawa pamuda anjeun wa anta
bari ari anjeun al yauma dina poe ayeuna tatamanna eta ngarep-ngarep anjeun mauti kana maut kuring. Wa fi tarikh ibni Kholakan sareng dina kitab tarikh ibni Kholakan ruya dicarioskeun naon anna rajulan sayaktosna hiji lalaki minal awwalina ti pirang-pirang jalma nu ti heula kana eta kabuktosan itu rajul teh yakulu eta tuang ieu rajul wa baina yadaihi sareng eta tetep dina dua leungeunna itu rajul teh dajajatun masyuyatun ari hayam anu dibakar pajaahu tuluy datang ka ieu rajul sasailun tukang pepenta parodahu tuluy nolak ieu si rajul kasail khaiban bari nalapar wakana sareng kabuktosan sa rajulu itu lalaki teh mutroan eta anu mewah atau anu boros pawakoa tuluy tumiba bainahu di antara itu si rajul wa baina mroatihi sareng di antara awewena itu si rajul teh naon furqatun papisah pada wadahaba sareng leungit naon maluhu hartana itu si rajul watajawaza tuluy ngawin sasailu anu pepenta imroatahu ka awewena itu si rajul pabaina jaujusani diantara nalika ari salaki anu kadua teh yakulu eta nuju dahar itu si jaujani baina yadaihi sareng eta tetep diantara leungeunna itu jaujani teh dajajatun masyuyatun ari hayam anu dibakar jaahu datang ka itu jaujani sasailun jajalu atau pepen anu menta faqala teras nyarios ieu si jaujani limroatihi pikeun awewena itu jaujani nawilihi kudu mikeun anjeun ka itu sail ada jajata kana hayam panawalat tuluy mere itu si imroah ka sail wanadoro sareng ningali wanadorot tuluy ningali itu si imroah ilahi ka itu sail paidza nalikana nadorot wa ari itu sail teh jaujuha eta salakina jaujah al awalu anu ti heula pa akhbarat hu tuluy ngabejakeun itu si jaujah si imroah ka jaujani bil kiswati kana kisah pakola teras ngadauh sa jaujani salaki anu kadua teh ana ari kuring wallahi demi Allah zakal miskinul awwalu eta jalma anu miskin anu ti heula alladzi anu khayyabani nyacad atawa moyok itu si rajul ka kuring pahawala tuluy mindahkeun sallallahu Gusti Allah nikmatahu kana nikmatna itu rajul wa ahlahu sareng ahli na itu rajul ilayya ka kuring likillati syukrihi karena saeutik syukuranana itu si rajul wasyaka sareng unjukan sabaduhum sapalihna kaum pakrohu ka kana kapakiranana itu si ba'du ila di arba bil basoiri kasapalih pirang-pirang ahli hikmah lah gitulah ahli makrifat wadharo sareng ngadohirkeun itu si ba'du syiddata getimamihi kana banget butuhna itu ba'du bihi ka itu ba'du arbabi faqala teras ngadauh itu ba'du arbabi lahu ka itu ba'duhum ayasarruka annaka a'ma ayasarruka naha ngabungahkeun ka anjeun na annaka sayaktosna anjeun teh a'ma eta lolong walaka sareng eta tetep ka anjeun asyratul alafi dirhamin ari 10.000 dirham faqala tuluy ngucap itu si ba'du lah henteu faqala tuluy ngucap itu ba'du arbab ayasaruka annaka akhrasu ayasaruka naha ngabungahkeun ka anjeun naon annaka sayaktosna anjeun teh akhrasu eta pireu walaka sareng eta tetep pikeun anjeun teh asyaratu alafi dirhamin ari 10.000 dirham faqala terus ngucap itu si ba'du la henteu faqala tuluy ngucap itu ba'du arbabi ayasaruka annaka aqta'al yadain wa rijlain nah ngabungahkeun ka anjeun sayaktosna anjeun teh aqta'ul yadain eta anu potong dua leungeun wa rijlaini sareng dua suku
walaka sareng eta tetep pikeun anjeun teh isyruna alfan ari 20.000. Faqala teras ngucap itu si Ba'du, lah henteu. Faqala tuluy ngucap itu Ba'du arbab, aya sarruka nah ngagumeuhkeun ka anjeun naon annaka sayaktos anjeun teh majnunun eta gelo. Walaka sareng eta tetep pikeun anjeun asyaratu alafi dirhamin ari 10.000 dirham. Faqala tuluy ngucap itu si Ba'du, lah henteu. Faqala tuluy ngucap itu Ba'du arbab, amma tastahi nah henteu isin anjeun. Antaskuwa kana yen unjukan anjeun maulaka ka pangeran anjeun, walahu sareng eta tetep di deukeuteun walahu sareng eta tetep pikeun maula teh indaka di deukeuteun anjeun teh urudun ari pirang-pirang banda bi khamsina alpan kalawan 50.000. Wadaqala sareng asup saha Ibnu Samak ala ba'dil khulafa ka sapalih khulafah. Wa biyadihi sareng eta tetep di itu ba'du khulafa ku zumain ari sawadah cai yasrobuhu anu rek nginum itu ba'du khulafa Ibnu Samah ka itu yasrobuhu anu nginum itu Ibnu Samah kana itu mai. Faqala tuluy ngucap itu Ibnu Sama lahu ka itu ba'du khulafa, idni kudu mamatahan anjeun ka kuring. Faqala tuluy ngucap itu ba'du khulafa, lau lam tu'to lamun teu mere anjeun hadhihi syurbata kana ieu inuman illa bibadli jami amwalika kecuali ku masrahkeun sakabeh harta pirang-pirang harta anjeun. Wa illa sareng lamun henteu badlu atawa tu'to baki tanyesa anjeun tetep anjeun atsyana barina anu haus. Pahal kunta nah bukti anjeun tu tihi eta bakal mere anjeun kana itu syurbah atawa kana itu amwal. Qala ngadauh, naam bener. Faqala tuluy ngucap itu ba'dul khulafa, laulam tu'to lamun teu mere anjeun illa bimulkika kecuali kalawan kerajaan anjeun kulihi tegasna sakabeh mulk. Fahal kunta nah bukti anjeun teh tatrukahu eta bakal ninggalkeun anjeun kana itu mulku. Qala na'am. Qala nyarios itu ba'dul khulafa, fala taproh ulah bungah anjeun bimulkin ku karajaan la yusawi anu henteu sarua itu mulku syarbatal ma'i kana regotan cai atawa inuman cai. Wa magzal kiswati sareng ari kesimpulan ieu kisah anna nikmatallahi eta sayaktos nikmat Allah al abdihi ka hambana Allah fi syurbati ma'in dina saregot cai indal atsyi nalika haus a'zamu eta leuwih gede min mulkil ardi tinimang jadi raja bumi kulliha tegasna sakabeh ardu. Wallahu a'lam bishawab.